Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini Ibu akan membacakan pedaran tentang Jawer Kotok. Tolong dengarkan ya. Tapi sebelum kita baca pedaran tentang Jawer Kotok, nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu pedaran. Nah, pedarannya eta wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek prosesna, tujuanana jeung gunana. Yang artinya pedaran yaitu wacana yang isinya menjelaskan satu objek prosesnya, tujuannya, dan juga manfaatnya. Oke, langsung saja kita ke pedarannya ya. Dengarkan ya. Ngaran ieu tutuwuhan teh jawer kotok. Nama tumbuhan ini yaitu jawer kotok. Sok dipelak di bibir imah. Suka ditanam di pinggir rumah. Daunna siga jajantung nu sisina reregean leutik sakurilingna. Daunnya seperti jantung yang di pinggirnya bergerigi di antara sekeliling daunnya. Kembang keluar tina pucukna, bunga keluar dari pucuknya. Jawer kotok bakal alus jadinya upama dipelak di dataran nu handap. Jawer kotok akan bagus tumbuhnya jika ditanam di dataran yang rendah. Jawer kotok teh cek urang Jawa Tengah jeung Jawa Timur mah disebutna teh tangkal kentangan. Jawer kotok itu oleh orang Jawa Tengah, dan Jawa Timur disebutnya pohon kentangan. Jawer kotok kaasup tutuwuhan rungkun. Jawer kotok termasuk tumbuh-tumbuhan dengan pohon-pohon yang kecil. Tumuwuhna ngarambat ka luhur, jangkungna antara 30 nepi ka 150 cm. Tumbuhnya merambat ke atas, tingginya antara 30 sampai 150 cm. Loba jalma nu melak jawer kotok tujuanna pikeun hiasan di pakarangan imah. Banyak orang yang menanam jawer kotok tujuannya untuk hiasan di halaman rumah. Pikeun dunya kesehatan, jawer kotok loba pisan mangpaatna lantaran ngandung bahan obat jeung mineral. Jawer kotok banyak sekali manfaatnya sebab mengandung bahan obat dan mineral. Tabib zaman baheula loba pisan ngamangpaatkeun jawer kotok pikeun nyageurkeun rupa-rupa panyakit, di antarana kencing manis atau diabetes mellitus, nyeri beuteung, borok, jeung bisul. Tabib zaman dahulu banyak sekali memanfaatkan jawer kotok untuk menyembuhkan macam-macam penyakit, di antaranya yaitu kencing manis, nyeri sakit perut, borok, dan bisul. Nah, materi kedua kita yaitu nyieun kalimah make kecap pangantet. Artinya membuat kalimat dari kata penghubung. Pangantet itu artinya penghubung ya. Lanjut. Kecap pangantet nyaeta kecap anu pancena keur ngantetkeun caritaan kana katerangan, biasana aya samemeh kecap barang. Artinya kecap pangantet yaitu kata yang tugasnya untuk menghubungkan kalimat, biasanya ada sebelum kata benda. Nah, di sini ada beberapa contoh kecap pangantet.
kahiji aya kata di artinya di, kata ti artinya dari, pikeun artinya untuk, siga artinya seperti, jeung artinya dan, iwal artinya kecuali. Dan sebenarnya masih banyak lagi kecap-kecap pangantet nu sejenna. Ayeuna urang nyieun kalimah pangantetna nya. Cobi perhatikeun. Asep, Budi, jeung Agus keur arulin di lapangan. Iwal, Toni. Nah, di situ ada kata jeung sebelum kata Agus, di sebelum lapangan, dan kata Iwal sebelum Toni. Nah, berarti kecap pangantetna nyaeta jeung di Iwal. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah ya, pelajaran kita hari ini selesai. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat walau belajar di rumah dan tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.